Itu sah itu aja si Ipi. Sampurkeun sia koeng. Pi, kenaon? Keur ngerok aing teh. Ngerok naon, Pi? Ngerok bujur. Teu neuleuh aing ngerok naon ieu. Oh, geus nyaho. Eta dikerok kabeh naon emangna? Aya sia teh nyaho pan ayeuna teh keur usum togel. Aing kikian teh supaya bijil angka ieu teh. Oh. Ai kitu sok bijil angka emang. Nya heueuh, kos kamari aing hampir-hampiran. Hampir-hampiran naon? Ketabrak kereta. Sia mah di bejaan teh. Kamari aing ngerok di dieu hampir-hampiran meunang angka tah. Maksudna sarua jeung nu dikerok angkana kitu. Heueuh, aing hampir menang tibang beda saeutik di pasangan teh. Emang sia masang bahasa baraha hampir-hampir sarua teh angkana. Pan aing masang 4 hiji. Tah nu kaluar teh salapan-salapan. Deukeut pan tah. Wih. Nah, itu mah beda lagi jauh pisan atuh. Goblok teh. Deukeut pan. Dukut. Bujur sia kerijut. Ari itu saha sih? Tupang depong gitu. Buah-buah ya. Sampurkeun sia bae. Geuning mana geuning Pi? Nanaonan? Dat. Tadi dat dur dat bahaya dat. Naon. Bahaya euy. Bahaya euy. Naon nih sebenarnya? Bahaya. Oh, bahaya naon? Bahaya pokoknya bahaya 12. Gede. Ih, sebenarnya naon? Aduh, bahaya pokoknya bahaya. Naon bahaya teh? Bahaya ku naon? Kieu sebenarnya mah koeng dibajakeun ieu nya. Yang geus buru. Yang nyaho. Ku naon nih sebenarnya? Aduh, capek ngara dicaritakeun mah. Geus buru caritakeun apa tadi dek ngomong. Urang mana yang nyaho pisan? Yo, aing teh geus nutur maneh susuruyukan eta di ulu cucuk. Aya naon ieu? Bejakeun ayeuna. Kieu sebenarnya mah aing teh kunaon dipegat rampok. Lain. Oh, aing nyaho pasti di udah granda ieu. Iya lain. Nya naon atuh sok geura caritakeun. Ratul aing ieu kanjut ieu. Dah. Ieu mito aing nagih. Mito hamaneh nagih. Mito aing nagih, aing pan boga hutang. Lah, terus naon urusan jeung aing? Buat mimilu susuruyukan di ditu ratul yeuna ku cucuk. Lah, salah sesorangan kunaon kalah nunutur aing. Goblok teh. Panas we diturkeun ku aing. Buah edan jelema teh.